Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluikeun hanca carita anu katunda dina judulning carita gara-gara pelet, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka si Asdur si Endul anu mana harita dicegat ku si David sabatur-batur. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Saha si laing? Naon maksudna make nyingseunnan ka dewek? Tanya si Asdur panon muraleng nyidikeun kanu tiluan lantaran kayaan didinya teh teu pati caang da puguh peuting. Nah, make nanya saha? Piraku si laing teu apal ka dewek. Aban kakara tadi urang teh amprok di panglalajoan. Walon si Kojek bari nulak cangkeng serog maju ka hareup 2 lengkah. Oh, si laing teh balada si David? Piraku sia teu apal kana sora dewek. Jawab si Kojek sedengkeun baturna si David jeung si Emon can milu ngomong. Nya teu apal atuh dewek makana sora si laing mah. Sabab jarang ngadenge. Terus naon maksudna make nyingseunnan ka dewek duaan? Oh, sigana si laing tiluan teh ngahajanya megat. Tah geuning pinter si laing bisa naguh kana maksud dewek. Tapi rek naon si laing teh ngadon megat? Si Asdur tumanya deui panon mencrong ka si Kojek anu aya hareupeun. Jare kayakeun balitungan atuh sia belegog. Balitungan naon sia teh botak? Balitungan anu tadi deuleu. Oh, kaharti atuh lamun kitu mah. Ceuk si Asdur bari seuri. Geus kitu ret ka si David jeung ka si Emon anu harita keur ngajaranteng nangtung tukangeun si Kojek. David alias Dadang Pitak. Si laing masih keneh neteuli ka dewek alatan pasoalan anu tadi. Asdur. Sarta dewek hayang males ka si laing sabab gara-gara sia yeuh irung dewek deuleu depi ka bareuh. Walon si David serog maju ka hareup. Nya syukur we atuh dabongan sia anu ngamimitian. Terus naon ayeuna kahayang si laing teh Dadang Pitak? Hayang ditambahan deui? Bangsat sia gagabah. Dibebekeun geura sungut teh. Sia anu ku aing dibebekeun mah
setan bangkar waras ya. Si David napsu ukur sakilat hiuk. Jebrod nonjok kana banget si Asdur. Aduh, goblok sia. Si Asdur ngagoa kreuwas banget na karasa nyeri tapi teu dirasa. Hiuk, jebrod sakilat malik nonjok kena kana palipisan. Aduh! Si David ngagoa kawak na ngedalik deuk ka tukang. Bareng jeung kitu seak si Asdur ngayunkeun dampal sukuna. Maksudna rek ngajejek si David. Tapi untung katingali ku si Kojek teu tatapa sini seak jebrod. Cangkeng si Asdur ditajong ti gigir. Aduh! Koloyong gebru si Asdur labu. Ningali kitu si Endul anu ti tadi nyaksian nafsu. Hai nanaonan sia teh botak. Rajeun wani koroyokan. Botok loba bacot sia bedol. Sok maju sekalian. Hai rek ngajak ribut sia teh. Ceuk si Endul bari taki-taki. Ceuk aing montong loba ngabacot. Yuh rasakeun. Tembal si Kojek ukur sakilat. Iuk ngayunkeun pereupna anu buleud rek ngancam kana careham. Tapi untung si Endul waspadanya barang pereup datang. Hiuk gilek plos. Si Endul rikat ngagiwar. Bari males narajang sukuna ngolebat ngajejek ke kemplong musuhna. Seak jebrod. Alah sia ieu goblok. Si Kojek ngagero awakna sasampoyongan ngarasakeun ke kemplongna anu karasa nyeri jeung seueul. Tuluy ngurel hayang utah meuni nyelek ka luhur. Kop rasakeun tah sia Kojek tajongan aing. Si Endulnya kakak seuri. Tapi sabot keur kitu teu kanyahoan hiuk. Jebrod puhu ceulina ditonjok ku si Emon. Aduh, gelo sia teh koplok ngabongohan. Puhu ceuli aing nyeli goblok. Dasar setan atas ya Emon Soremon. Ceuk si Endul bari muringis nyarekan ka si Emon. Leng sirah karasa lieur titingalian asa nguriling. Taneuh anu ditincak asa dengdek. Hehehe, syukur nyeri mah. Yeuh pendul hiji deui rasakeun. Ceuk si Emon teu miceunan waktu seak jebrod. Dada si Endul dijajak. Aduh! Si Endul ngagero tarik dada karasa nyeri ngambekan eunga panon burial buncelik. Kawas anu rek ngaleupaskeun nyawa. Da puguh ku si Emon dijajak satarikna. Geus kitu koloyong gebru si Endul rubuh ngajoprak dina lemah. Ningali kitu puguh atuh si Asdur reuwas. Korejat cengkat cangkeng anu nyeri teu dirasa. Goblok sia dikumahakeun balad aing sia Kemon. Make nanya dikumahakeun, tanyakeun we ku sorangan. Hehehe. Kurang ajar sia. Nyaan sia teh rek ngajak ribut. Lain rek ngajak kapan tadi oge geus ribut Asdur belegog. Tembal si Emon bangun taya kasieun. Koplok sia. Si Asdur napsu hiuk ngayunkeun pereupna lempeng rek nonjok beungeut si Emon. Hiuk gilek plos. Si Emon rikat ngagilekeun sirahna. Serangan si Asdur mileupas awakna nolonjong ka hareup kabawa ku tenaga sorangan. Untung teu nepi ka labuh, tapi geuwat malik deui ka musuhna. Hehehe, teu keuna. Wew, teu keuna. Hehehe. Ceuk si Emon nya kakak seuri ngahina lantaran serangan musuhna teu keuna. Goblok ngajak ngesang kaya kieu mah. Sok Asdur, kerahkeun pangabisa teh yeuh lawan dewek. Si Emon nangtang panonna mureleng ka musuhna anu katingali ukur belegedegna hungkul. Lantaran kaayaan teh remeng-remeng ukur kacangan ku cahaya bentang anu baranang di langit, pating karetit pating kariceup kawas anu keur nyaraksian. Hehehe, sok Asdur maju. Mana jago urang Cimala teh euy. Geuning nonjok wae oge eueuh kabacus, kalah nonjok angin. Hehehe. Ceuk si Emon nyaritana bangun hayang mapanas kanu jadi musuhna. Puguh atuh si Asdur beuki napsu panuna molotot huntuna ka kerot. Nyaan sia teh teu bisa diantep Kemon. Yeuh rasakeun. Hiuk si Asdur narajang deui pereupna anu buleud teh nyeleber rek ngahanca careham. Tapi si Emon oge memang rikat hiuk plos sareta rikat ngagilekeun deui sirahna. Tonjokan si Asdur teu keuna deui. Sabot kitu hiuk si Emon males narajang. Ayeuna mah pereupna anu nyeleber rek ngahanca beungeut si Asdur. Tapi si Asdur teu cileureun. Samemeh pereup musuhna nepi.
Sakilat pereupna ditewak, hiuk krewek benang. Si Emon gewat ngebetot leungeuna, tapi orokaya pageuh sabab dicekelan ku si Asdur sakuat tenaga. Samalah tuluy dipurilitkeun ka tukang. Aduh, pokon aing nyeri siap bedol. Gewat lepaskeun Asdur. Aduh, bisa dicabok saku aing kudang ajar. Ceuk si Emon nyarekan awakna adug-adugan hayang leupas. Sok si Emon Suremon. Kokod sia ku aing dipotongkeun geura. Bongan sia geus ngajajak kasih endul batur aing. Tembal si Asdur bari teu leupas nyekelan leungeunna si Emon. Tuluy dipariuskeun nepi ka murilit. Nya puguh bae atuh si Emon muringi senahan ka nyeri. Aduh, nyari ampun Asdur, dengan dewek ulah diparioskeun. Lamun potong, bingung mangkani ngeueuh deui. Wah, sia loba bacot dipotongkeun ku aing. Tembal si Asdur tuluy mariuskeun leungeun si Emon. Ningali kitu si Kojek anu keur ngarasakeun kanyeri karunyaeun ka baladna. Teu miceunan waktu jeleng luncat ka tukangeun si Asdur, teu asa-asa krewek beheungna dicekek ku dua leungeunna. Aduh, lepaskeun sia beheung aing goblok. Ceuk si Asdur bari ohek-ohekan da puguh dicekek ti tukang. Sedengkeun leungeunna angger mariuskeun leungeun si Emon teu dilepaskeun. Modar sia ti Asdur ayeuna mah. Tembal si Kojek bangun bunga. Aduh, lepaskeun sia Kojek kurang ajar. Sok ku dewek dilepaskeun. Asa lesot ke leungeun si Emon. Tembal si Kojek bari tuluy nyekek beheungna meuni pageuh. Dasar setan sia. Heuk si Emon rek dilesotkeun. Ceuk si Asdur tuluy ngalesotkeun leungeun si Emon. Tapi bareng jeung kitu sakilat suku katuhuna meta, bujur si Emon dijajak ti tukang satarikna seak jebrod. Tolonjong gebru si Emon labonjuk suruk kana taneuh garing anu campur jeung batu laleutik. Nya puguh atuh si Emon nepi ka kokoceakan. Aduh, alah, nyeri, aduh, nyeri. Si Emon gogorobokan tarik pisan. Ningali kitu si Kojek kala olohok sarta teu sadar, leungeun anu dipake nyekek si Asdur karasa ngalogoran. Puguh bae mangrupakeun hiji lolongkrang anu hadepikeun si Asdur. Dina kayaan kitu sakilat ngangkat sikuna dipake ngabadug dada musuhna anu aya tukangeun. Hiuk, geduk. Alah! Si Kojek ngagero tarik sapada harita beheung si Asdur dilesotkeun. Aduh! Ceuk si Kojek bari nyekelan dadana. Sabot keur kitu harita teu diantep. Hiuk! Jebrod palipisana ditonjok koceak si Kojek ngagero deui. Aduh, ditonjok deui anu si goblok ada. Aduh. Sok sia rasakeun botak. Ceuk si Asdur sarenteng udag. Hiuk, jebrod beungeut tadi hanca deui. Aduh. Allah. Si Kojek koko wewongan bakat ku nyeri. Tina juru bibirna ngalai getih seger. Ningali kitu si David anu harita nyaksian puguh reuwas. Bangsat sia balad aing disiksa. Si David nafsu jeleng luncat sebrutna rajang ka si Asdur. Hiuk pereupna anu buleud ngancam palipisan. Hiuk gilek plos. Si Asdur ikat ngagiwar seak si Asdur marikna rajang. Hiuk jebet banget si David ditampiling. Aduh goblok sia. Si David ngoceak beungeutna karasa peureus jeung nyeri. Sabot kitu seak jebrod iga burungna ditajong ku si Asdur. Aduh. Si David ngagero ngarasakeun ka nyeri awakna ngadalig deuk ka tukang bru labu. Sok hudang sia pitak. Sia teh lain lek ngayakeun balitungan. Ceuk si Asdur nangtang ka musuhna. Eab atuh hate si David panas. Setan sia rasakeun ya. Korejat si David hudang sebrut rek nubruk awakna nyuruntul siga bedul. Ningali kitu si Asdur anu harita keur ngajanteng nangtung rikat ngagiwar. Suruntul jebrod sirahna neunggar gawir satarikna.
Koceak si David ngagero. Aduh! Jungkel awakna ngajungkel ka tukang tuluy gogorelengan ngarasakeun kanyeri. Nanaonan ari si laing pitak? Lalaora make nubruk kawir. Ceuk si Aslur barinya kakak seuri bangun bunga. Aduh, ulu aing belah ieu sigana mah duh. Ceuk si David barinya kelan sirah nanu karasa nyeri, tarangna benjol sagede endog. Piraku sirah belah bisa kene disada. Cempe sia koplok. Aduh, alah. Si David kadenge humarurung. Sedengkeun baladna taya anu bisa nulungan sabab sarua maranehna oge keur ngarasakeun kanyeri. Puas sia bongan sorangan eta mah. Make nubruk siga bedul. Ceuk si Aslur bari teu eureun seuri. Ngarasa puas ningali tilu urang musuhna geus ngajaroprak. Dina kayaan kitu torojol aya anu datang. Aya naon? Montong Garalut geus beuting. Ceuk eta jalma ngagorobok samalah terus nyamperkeun. Tong sok pipilweun ieu mah urusan kuring. Tembal si Aslur ngareret kanu kakara datang. Nah, ada dewek mah moal rek pipilweun. Nah, atuh make nyamperkeun. Nyamperkeun sote da uing marek lalajo. Walon eta jalma barinya kakak seuri. Lain euy kunaon ari maraneh tengah peuting ngadon Garalut? Dewek oge teu hayang gelut. Tapi maranehna anu ngamimitian. Ari si laing saha? Nah asa apal kana sorana? Tanya si Aslur bari nyidikeun kana rupana. Dewek oge apal kana sora si laing. Pasti si Aslurnya. Ari si laing saha? Si Oray lain? Anu sok ngaleor teh dewek si Oray. Ari si laing ti mana euy? Peuting-peuting aja di dieu. Nah make nanya. Apan geus lalajo wayang tapi teu nepi ka tamat. Teu kuat bisi kabeta ku sinden. Kumaha lamun dewek ngacai ke? Ari si laing balik ti mana euy? Sarua dewek oge geus lalajo. Tapi teu tamat teu kuat tunduh nya terus balik. Barang nepi ka dieu aya nu megat ku tiluan. Ari maneh jeung saha lalajo teh atuh? Biasa jeung si Pendul. Jeung si Pendul. Tapi mana jelemana? Tanya si Oray panonna rarat reret ka opat jalma nu keur ngajaroprak. Ieu dewek mah oy. Jawab si Endul bari ngagupaikeun leungeunna. Ari si laing kunaon gogoleran idenya Pendul? Nyaeta dada dewek dijajak ku si Emon. Aduh, nyeri euy ngarenghap oge asa eungap. Dasar si Emon Suremon kurang ajar. Alah, teu kudu dirasa sakitu mah. Teu kudu dirasa kumaha ari maneh. Da karasa tuh nyeri ieu teh. Geus geuwat hudang jamak sakitu mah. Sok bantuan atuh. Alah, meuni siga nu ripuh wae si laing mah. Ceuk si Oray sorok nyamperkeun ka si Endul, tuluy dibantuan cenah cengkat. Dur geus kieu rek kumaha? Nya geus kieu marek balik we dewek mah. Terus kumaha itu musuh maneh? Teu kudu dipikiran. Keun bae antep cenah harees. Geus hayu urang balik bisi peuting teuing sieun. Mangkaning palebah dieu ceuk beja mah sok aya kunti cenah. Bukna panjang hari ringkik, bajuna bodas. Ceuk si Aslur maksudna nyingsieunan. Tuluy ngaleos ti heula. Dagoan Kang. Buru leumpangna Pendul. Walon si Aslur bari ngingkig ningali kitu si Endul jeung si Oray buru-buru nuturkeun. Sedengkeun si David jeung baladna cul bae ditinggalkeun. Lain euy, nah kumaha mimitina si laing make jeung gelut sagala. Jeung deui saha anu dilawan ku maneh teh?
Si oray tumanya bari lempang. Anu dilawan ku dewek teh si David jeung baladna. Saha si David? Si David alias si Dadang Pitak. Si David urang batu reok lain. Orang dinya. Nah naon anu jadi pasoalana? Tanya si oray tetelepek lantaran hayang nyaho kana sabab musababna. Pasoalana mah teu sapira. Naon anu teu sapira teh? Eta gara-gara awewe mimiti nama euy. Ceuk si Endul milu nimbrung. Ngerakeun gara-gara awewe kudu nepi ka gelut. Kawas anu teu payu si laing Masdur. Ceuk si oray nya kakak seuri. Montong nyung seurikeun sia bisa diteke ku aing. Atuh da asa lucu euy ceuk dewek bah. Bet piraku si laing kudu riributan pira kadar saurang awewe. Nah siga kumaha awewena? Awewena mah geulis oi. Awakna jangkung lenjang, kulitna hejo carulang. Irung mancung, mata cureulek, bukna panjang galing muntang. Bibirna ipis semu beureum siga nu amis. Wah pokona mah ieu tah. Ceuk si Endul bari ngacungkeun indung leungeunna. Ningali kitu si oray nyerenge seuri teu lilapok ngomong deui. Oloh dan atuh lamun kitu mah. Nya eta kitu anu matak nepi ka daek kelut oge edun. Ya saha tapi ngaranna eta awewe teh jeung urang mana deui? Urang deukeut tatanggalan deheun imah. Ngaranna Nyi Fitri Handayani. Oh, Nyi Fitri anakna Mang Suminta? Tah eta. Ya geulis atuh Nyi Fitri mah. Samalah dewek oge naksir ka manehna. Montong naksir sabab Nyi Fitri mah boga dewek. Ceuk si Asdur bari ngagidig lempang. Nya daekeun kitu ka si laing euy. Nya acan ayeuna mah. Tapi moal lila deui oge pasti daekeun. Kumaha lamun Nyi Fitri nolak Kang? Da geuning kala si Ganu ijideun tadi oge basa di deuketan di panglalajoan. Ceuk si Endul bari ngareret ka si Asdur. Lamun teu daekeun mah gampang. Gampang kumaha? Gampang rek dipelet we ku dewek mah. Oloh rek dipelet. Rek dipelet. Aya paribasannya. Cinta ditolak dukun bertindak. Ceuk si oray bari seuri. Bener. Tapi aya oge cinta ditolak duit bertindak. Kumaha maksudna Kang? Dasar balet maneh mah teu ngarti kitu-kitu acan. Atuh da teu ngarti Kang. Anu matak sok jelaskeun. Kieu Pendul. Cinta ditolak duit bertindak teh hartina. Lamun urang ditolak ku ngaran awewe teu kudu lumpat ka dukun. Kari asongan we duit sakarung. Tah lamun geus kitu, sanajan mimitina eta awewe nolak, tapi ari diasongan ku duit sakarung mah dijamin pasti narima. Awewe zaman ayeuna teh atuh loba anu mata duitan. Pasti haripeut lah kana duit mah. Walon si Asdur nyaritana bari pepeta. Sarta di Bandungan ku si Endul jeung si oray kalayan daria. Tapi kituna teh tiluan bari tuluy lempang rek balik ka lemburna. Ya lamun kitu mah geus teu kudu dipelet atuh euy. Tinggal asongan we duit sakarung tuluy golerkeun hareupeun Nyi Fitri. Moal teu jol dirontok geura. Samalah sikana bakal langsung ngajak kawin. Tapi dewek mah can boga duitna nu sakarung mah. Rapan kolot maneh beunghar euy. Sajabati kitu si laing mah anak kandungan hiji-hijina eueuh deui. Sigana menta duit sakarung mah pasti bakal langsung dibere. Da keur saha deui atuh. Sakabeh harta banda indung bapa nu geus aya. Pasti kabeh bakal ragrag ka maneh Asdur. Nya ari engke mah. Tapi apan ayeuna mah kolot dewek aya keneh. Sajabati kitu galak deui si Abah mah. Baru galaknya bapa maneh teh. Galak. Walon si Asdur pondok. Lain ari si laing teh bener hayang ka Nyi Fitri. Bener. Tapi naha si laing make nanya kitu oray. Si Asdur malik nanya ka si oray. Ya atuh kudu nanya lantaran ngarah urang teu bentrok. Bentrok kumaha maksudna?
Kieu ya Asdur. Dewek rek terus terang. Anu sabenerna mah dewek oge hayang ka Nyi Fitri. Samalah bisa disebut bogoh. Tapi kulantaran si laing oge mika hayang ka manehna, kajeun kuring rek mundur ti ayeuna. Tah bener kitu alus euy. Si laing anu ngelehan. Kajeun dewek lah anu ngelehan. Pikeun ngajaga sosobatan urang sangkan teu jadi goreng alatan pasoalan awewe. Tah kitu kaharti. Kaharti ku dewek oge. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Hehehe. Alus tah pamikiran teh oray. Tapi naha maneh ridho? Tanya si Endul anu ti tadi ukur ngabandungan milu nimbrung. Ya tang tu ridho matak ngelehan oge. Geus kop bae Nyi Fitri keur maneh Asdur. Kuring janji moal hayang ka manehna. Syukur atuh ari si laing ridho mah. Walon si Asdur bari seuri hatena ngarasa bunga. Lantaran saingana ngurangan hiji. Mangsa alam harita beuki peuting. Samalah geus rek nincak ka janari leutik. Awak karasa beuki tiis nyerep nyecep kana awak asa tembus kana tulang. Si Asdur jeung dua baturna terus bae ngagredig leumpang. Dipirig ku sora jangkrik, dikendangan ku sora gaang. Dialaukan ku sora londok sarta dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting anu sumilir ngoyagkeun dangdaunan. Gancangna carita. Si Asdur jeung dua baturna geus aranjog ka lemburna. Si Asdur jeung si Oray teu baralik ka imahna, tapi tuluy marilu ka imahna si Endul keur peuting eta mah cenah rek terus ngarendong di dinya. Mitra kaum dangu. Jag urang tinggalkeun heula si Asdur, si Endul jeung si Oray anu geus narepi deui ka lemburna. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun si David jeung dua baturna si Kojek jeung si Emon. Tiluana harita keur pating jaroprak dina lemah. Kituna teh bari jeung Humaruru ngarasakeun kanyeri. Sanggeus aya kana sawatara waktu, kuniang si Kojek jeung si Emon carengkat lalaunan. Bari jeung muringis. Siku jeung tuurna si Emon garetihan lantaran tadi awakna ti kusruk kana taneuh garing anu campur jeung batu. Sedengkeun si Kojek dada jeung palipisana karasa nyeri. Piwirna bareuh meuni jeding samalah getihan da puguh soek. Aduh nyeri oi. Ceuk si Emon kadenge Humarurung. Sarua dewek oge euy. Ieu biwir baruh dada jeung palipisan nyeri. Nyaan kurang ajar eta bangkeluk teh. Awas hiji waktu mah siatang tu diwarah ku aing Asdur. Aduh. Alah nyeri oi biwir ieu getihan. Aduh. Ceuk si Kojek nyarekan sarta ngancam ka si Asdur anu harita geus eueuh di dinya. Untuna kekerot pereupna dikepeulkeun bakat ku ambek ka musuhna. Hiji waktu mah kudu diwarah eta manusia teh euy. Dewek teu bisa narima kana ieu kajadian. Sagancangna urang kudu bisa mulangkeun ka nyeri anu leuwih ti kieu. Ceuk si Emon hatena ngagremet ambak. Samalah sagancangna hayang geura bisa mulangkeun ka nyeri anu leuwih ti kitu ka si Asdur. Urang kudu bisa mulangkeun ka nyeri ka badehna. Tapi geus heula ayeuna mah ulah waka mikiran hal eta. Adena mah urang balik heula ka lembur. Tangke urang badami di ditu. Aduh. Mitra. Cag heula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum.